Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami abdi Novitasari ti kelas 12 IPS 3. Di dieu abdi hayang ngajelaskeun perkawis ngadamel cireng nyaeta acik digoreng. Bahan-bahan tina cireng nyaeta siapkeun tepung tapioka. Kadua di dieu aya masako, uyah, daun bawang, bawang bodas, jeung cai. Campurkan tepung tapioka jeung cai sacukupna. Kemudian tepung tapioka jeung cai diaduk-aduk nepi ka rata. Ya, kemudian saenggeus eta tambahkan panyedap rasa sacukupna seperti masako, uyah, jeung daun bawang ngara karasa harumna. Geus eta aduk-aduk nepi ka rata. Diaduk nepi ka kalis. Geus eta dibentuk sesuai ukuran. Selera ukuran didinya sorangan. Tos jadi ayeuna ku abdi tinggal digoreng. Kudu minyakna kudu panas heula. Ieu tos panas. Urang ancomkeun cirengna hiji demi hiji. Panas. Kudu hati-hati isi kana minyak. Tos diasupkeun ka minyak, urang dagoan nepi ka ngembang. Tos ngembang, urang balik-balik, bolak-balik. Cirengna ngarah tere asak. Itu dua lagi. Itu udah dibolak-balik nepi ka garing jeung asak sesuai selera sih. Tos kitu urang angkat jeung tiriskeun ngarah minyakna turun. Tos diangkat semua paleman komponer. Sakitu wae video disimkuring tinggal damel video cireng atau acil digoreng. Sareng hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.